Hiji kiai bager jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lebut santri geus kieu bae lebut amatnya lebut amat pas ini tah si santri teh peuting yuk urang garap yuk ayo siap tah geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik geus tah kos sakarang monyet jeung kuya naik terus urang ngadahar jana ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ka urang bawa geus turunkeun tek hareup turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan Masya Allah kiai bari doy ceuk geus kitu bae husnuzon santri teh menang 2 poe kan loba keneh nyokot deui ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai na ge neuleut isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ya aing ngadenge ku ciwes-ciwesna mah ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok yo katilu kali sarua jeung taeken kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu ieu nu nungguan dihandapkeun heuleuh ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung di jero kamar kieu we wah aing kajawan beungeut teh cekeun teh geus kieu we mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cak santrina kiaina kan dihandap terus we di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cekeun cek nu geus cak santri depan sorana beda sorana lain hujanna digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di dieu asana kiai ka jadi rumah ditelak-telak nya bener ieu teu daek turun nya di luhur bae digerokeun oge cukup jang geus geura turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragang moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang cenah teh embung kadele beungeut embung ai turun mandeg embung kadele beungeut aduh tapi kiai na hebat so teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ka kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jana nanya aya kiai kan sial ini ngabejaan atuh ngabejaan kumaha aja jana di luhur geus tadi urang kumaha cek jana isukan urang apa datang bae ka kiai ye maulah mangkona atuh nya teu jauheun ka beungeut urang ieu ye tu kiai menyahon jeung kumaha ge sora urang tingkah urang moal cek nu teh heula teh ulah isin urang jeung kumaha isin jeung kumaha ge ulah nyana pan peuting kajeun kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyawan kan cak aing ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi merungkut duaan hampura kana kiai kajeun kumaha lain kitu mundeg di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama memang ngusuk aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ieu malu masih ditita ge pan teu ngeunaheun kana hatena aduh sakit ai puyang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha
ayo ke daek-daek oke kan naiknya nah dua anu hiji cak babaturan anu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae